Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadhaba ilaihi wa harrama sikah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rabbi inni na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Parabatin syukuring kersada calon pengantin pabeget Irna Bapak Triadi Utama SIP Biwah Ibu Delis Norsari, oke keluarga besar keluarga Jember rombongan penjajah sadayana anggota tingkat tempat alusaki muktosna namun dada sinupun tenang apabila ia penampilan lebih tidak digebakan. Oke, terus Biwah Ibu Eti Rohayati, oke keluarga besar keluarga Jemberna atau terbiasa disebut dirinci kepribadian siji itu pemerintahan tamu kehormatan atau sami terbiasa dirinci kepribadian siji hijina kali keselamatan pemudah-mudahan salam ini dikocok kelontorkan kepada alam junjungan alam buktasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gantun kakeluarga sahabat tapi anda duduk di kaurang sana selaku buat bantana mudah-mudahan dia kiamat mengingat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kadang wargi selain kepada lebih hormat mempangkat peribadah sebagai syarif bidayat ada insyaallah dina enjing ayat baris mantu acara walimatul arush atau yang siti urinda ikan diana kacak rezeki dunia Ramadan. Namun satu acara peribadah kebat ngilu mampak peribadah sebagai jembatan adalah rentetan acara ada insyaallah dina enjing ayat baris di perkara anu kahiji ayat buka dilanjutkan karena pembahasan suci Al-Quran sedang salawat Nabi dilanjutkan karena seren tampi dikawitan laku penyerahan di atas nami keluarga besar calon pengantin pabeget dilanjutkan karena penampilan di atas nami keluarga besar calon pengantin istri dilanjutkan karena serah terima secara simbolis dilanjutkan karena prosesi ijab kabul akad nikah dilanjutkan karena rangkaian acara adat di kawitan anak besungkem oke rangkaian acara adat sampuragina dilanjutkan karena doa tutup oke musafaha dilanjutkan karena resepsi pernikahan. Bapak Ibu kadang wargi sadayana rupikna sakitu rentetan acara anu insyaallah dina enjing aida baris di pedang. Hadirin anu beribadas lebih hormat bahwa raus anggota beribadas kalintan sainda supaya ia acara anu mulia di kawitan dilaku pengawasan basmalah sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dilakukan alasan kalimat basmalah acara mulus rahayu berkah salamat kalayan ayah dina ginanjar kawilujengan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanggo acara selanjutnya muktasna pembahasan ayat suci Al-Quran sedang salawat Nabi Al-Badi digiling deket ke pengersa Ibu Susi Syamsiah semoga kemantanan di hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah Taha Rasulillah. Salatullah ala yasillah. Tawassalna wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gatur kenuhun kepengarasa Ibu Susi Syamsiah anu parantos masukkeun Irsyal Quran sedang salawat Nabi ida. Mudah-mudahan agung manfaatna ugi barokahna kanggo mantena umumna walaupun kanggo urang sadayana. Mobil khusus kanggo bakal pengantin istri ugi bakal pengantin pamagat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kadang wargi sadayana kepada para sedaya hormat kanggo acara selanjutnya buktinya penyerahan di atas nama keluarga besar keluarga Jembar calon pengantin pamagat. Selenting bauning angin kolepak bauning kilat manggih beja jeung carita ai jajaka rek nyoba rek nyusul jeung cipasini mapai sebaya duka tunda brul ngagimpung brang garantai legeureut aleutana kayaning kala kayila kerak gurat badak pesijaan para tatamu parantos kateguh namun winjikan pengesigali guaran kandugan badak eta bakti acan katora bangga gesan gabejar biaskeun winjikan pengesigali guaran kandugan badak anu teu acan katora ke atas nami wakil sesepuh atanapi anu disebutkeun di keluarga besar calon pengantin pamaget. Sumangga kakresana Bapak Alan Rusdiana SPD sepertiasa ngadebikeun maksud kalih tujuanana. Insyaallah mung 3 menit. WO ngaharewos 10 menit cenah. Lila teuing cing 3 menit bae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum illa yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Asami nu kusungkeun lebih hormat hadirin anu sami hadir para tamu uleman dina waktu ieu anu dimuliakeun hayu urang sasarengan nyanggakeun puja kali puji ning syukur ka Zat Nu Maha Agung hokeun dina raga silaturahim. Mudah-mudahan Ibu Ramakna calon pengantin pamaget anjeunna merecantankeun kasim kuring kanggo ngadugikeun sababaraha rupi pamaksadan anu kahiji sejanjuk cuk galur nu kapungkur mapai laratan anu baheula janji pasini anu kantos dikedal ucapkeun ku anjeunna duaan wayana sakitu sim kuring sapara kanca ti Panawangan
nyanggakeun salam silaturahim. Hapunten anu saageng-agengna boh bilih ngantosan tadi rada lami jalaran numbutkeun jadwal tabuh 7 berangkat ternyata mios teh tabuh 8. Salajengna ku pangadatan Bapak Kubuh ti Girilaya jalan oge diputarkeun heula ka dusun Calicing. Tapi teu sawios banyetan etang-etang bari pelesiran dina suasana PPKM dugi ka 6 September panjenengan Pak Kubuh. Hatur nuhun pisan. Ku ayeuna sakitu supados teu nyangkolong teuing kana waktos jalaran tos tabuh 8 langkung kalian ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Simkuring ngabatun asmana Ibu Ramakna aki ninikna calon panganten pambeget anu jenenganana nenehna Jang Eki panginten. Kuaina sakitu simkuring sakali deui ngabantun asmana Ibu Ramakna nyanggakeun calon panganten pambeget anu jenenganana Cep Eki da panggilanana Cep Eki kitu tah. Anu terang oge Cep Eki. Mangga nyanggakeun ka Ibu Ramakna Neng Winda khusus ka Ramakna. Mangga eta tikahkeun pun anak dina wangkit ieu pisan. Kitu panginten anu pokokna anu kaduana boh bilih aya katawis aya anu dijingjing aya anu ditanggeuy mangga eta mah nyanggakeun etang-etang nambih ka isin. Simkuring sanes teu hoyong langkung ti kitu namung kabatas ku pamangku kamampuan. Mugi ku kulawargi Pawinda oge kulawargi anu sanesna mugi naon rupi anu tadi dugikeun ku simkuring ditampi kalayan kabingahan. Rupina ti simkuring maul paos anu kapuh hatur boh bilih wae aya tutur catur anu teu kaukur ngareka bahasa anu kirang pernah mugi agung cukup lumur jembar hampura anu kateda. Hasbunallah wa ni'mal wakil billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kenuhun kapangarsan Bapak Rusdiana SPD parantos ngademikeun baksana kali 7 adana parantos sami tukuping kurang sadayana lain lantung tambuh lakup sanes luntang tanpa seja purwa anu dibaksan rek ngaitkeun tali silaturahmi manjangkeun simpai bebarayaan sakotretna tidak hate sageser daun satangkal sabungkus barang jeung bungkusna buktosna masrahkeun calon pengantin pabeget oge cacandakanana gundung luhur aya tutugan kujang kumda segala bayang pakelir tanpa tepi kulegada bawi raos kabingah pribumi mah langkung tigitu kukituna pribados ngan seukur dharma tewasa panjang carita kanggo pangwalorna ugi pangbagiana mangga pribados nyanggakeun ka atas nami wakil sesepuh atanapi anu disepuhkeun di keluarga besar calon pengantin istri kekerasanan Bapak Dr. Andes Dahlan Surahlan diaturan kanggo tiasa ngademikeun di antara penantian semoga diaturakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakumaha anu kandi ku pangarsa para sedulur sesepuh mupakat kadapat yen pun incu na isim kuring sabada kupingkeun penyerahan ngaros madu ka urugan itu kalawan nitih wanci nu mustari ninggang bangsa utama syukur ucapkan alhamdulillah hidup bisa tampal diharap sesiap kicip di tukang sanikar wayang tinggi sancipan getih nasa tetes dengan kesedami rambut keselamat musim kuring ditampi along-along warga hina ini berting datang berang nak wisi musim kuring tampi ayeuna parantos sepat kotos sebagodos insya Allah kuramana sekedap deui batis ditikahkeun karena segalupi sesanakan mangrupi naon baik kusim kuring ditampi jazakallahu khairan katsira mugi-mugi sing janten pawit aya manfaatna kanggo inyana kasukrian sami hadir disuwunkeun doana
Mudah-mudahan prosesi akan nikah engke sing lancar. Anu salajengna tiasa ngabangun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah. Cag dugi kali bae. Nada sapunten bobo saponon sabakan nada sapunten dina batur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatur kenuhun kapangarsan Bapak Dr. Edas Dahlan Seralan anu parantos ngadengikeun di antara penonton di atas nami keluarga besar keluarga Jember calon panganten istri Bapak Ibu kadang wargi sarena kesih kuring dipihorobat gugur persediaan perangkat memberat penampian parantos daguping jentre namun daun anu kesagakeun sareng naon anu katampi eta mandang bae babasaan wungkul. Salajengna tawis tampan tinapan sirih tampik ti antawis dua keluarga besar keluarga Jember. Salajengna sering sumireun secara simbolis sebagai Ibu Eti Rahayati miwah Ibu Delis Warsari di kalangan tiasa melinggih kapalamidan sakadapan. Kurang panawangan tinggerupai magehan magehan kasono urang bulan ngambang langit bulan gumawan angin asih ngadalinding Roda desa kiri berapa sok patepan dunungan tinggarupai magehan magehan kasono di langit bulan gumawan angin